Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pemirsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun warta anu kantos kajantena. Dina poe Ahad nu geus kaliwat di Kampung Manggis Hilir, tepatna Tabuh 10 enjing aya longsor di Caget Pasawahan. Tina kajadian ieu hiji warga pupus sareng 4 warga kedah dicanda ka rumah sakit. Dina kejadian ieu urang sarerea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Hatur nuhun dina perhatosanana. Simkuring nunggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.